Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Goreng tentrem teh lain di imah gedong, lain di mobil mewah, lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus. Teu ngajamin duit numpuk miliaran, teu ngajamin kana katenangan jiwa, teu ngajamin imah anu lir teh beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa. Henteu. Ketentraman aya di diri urang, ieu urang kan poho ka problem-problem nu aya di mamana sup ka majelis ngadengekeun ngaji. Tas. Ieu teh urang keur diajak ka sorga ngaran. Itu boga perasaan keluar dari ngaji, datang deui. War asana di imah nu nagih geus araya ieu. Masyaallah. Bener bae. Barang datang ka imah, "Kak, angel masih ngaji?" Go. Nu nagih can marah, pamajikan geus marah teh. Pangel dasa ngaji teh gegeuraan atuh. Emang kunaon tuh nagih. Aju ku bang, lain aju, pangeng ceuli kula ieu. Gegeran, lamun balik-balik lamun teu sakalian je. Pemajikan pinter amat sih budak. Tah ieu lah, urang teh keur diajak tenang. Tentrem. Nu hese ge kitu masalah tentrem. Mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun ngajan datang ka magrib sia nu ngeunaheun. Ya boga masalah mah di imahna. Tebagihan di tempat anu bakal nentremkeun jiwa, bahkan wa ghaqat alaihim anfusuhum pekan lutiluan teh hate-hatena anfus teh jamatina nafsun anfus. Tapi di manaan ku Imam Jalal teh kulub anfus pirang-pirang awak. Tapi nu dimaksud tafsiranana kulub ai kulub majus tina awak, berarti min itlaqil kul wa iradatil juz. Mun dibahas urang majaz. Ngaji teh geus kitu. Eta mah paranti metakeun doang tah. Majaz berarti kan. Nah, qalbu nu bingung, cilok awak nu bingung qalbu lil ghammi wal wahsyah. Lantaran aya bingung gersah teu paruguh ieu teh bitakhiri taubatihim, lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh. Datang ka Kangjeng teh ngabalieur Kangjeng teh, datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob. Di samping eta loba instruksi-instruksi nu sejen nyeri jasa qalbu teh boqot alaihim anfusuhum. Masyaallah hate tek sempit perasaan kelantaran aya ghammi wal wahsyah, gersah jeung bingung qalbu. Jelema lamun urang ya urang ngeuli jelema bae asal kadeleuna kos kitu ieu keur bingung ngajeun hukuman. Kade awak nu mantak di dieu dibahasakeun lah awak wa dhaqat alaihim anfusuhum, padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun na awak. Lantaran hikmah tina qalbu teh bakal kana awak. Jelema lamun qalbuna eukeul jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh. Lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh. Lamun qalbuna keur mejehna gersah nyeri hate sababawa awak jeung beungeut teh mantep dibahasakeun awak. Jelema kancing bajuna salah imah ieu mah budak geus mal beres ka jeung hukuman. Make kopiah miring. Nah, kos eleh main nih budak ge. Kajeun ku kumaha kajawan gua aing. Haju buuk dage geus teu disisiran. Nu hiji ka dieu, nu hiji ka dieu, nu hiji ka dieu. Mal kebal deui kudu bakal grogol ieu budak ge. Kadeul qalbuna. Tuh, kan? Deui nu mantak aya bahasa cai mata sakeclak eta teh lamun motifna tobat neraka nu sakitu ngagebrah ribuan tahun bakal tiis ku sakeclak cai mata tobat. Mahal kecelakaan cai mata teh mah kumaha gitu. Ya Allah. Sabaraha ribu tahun neraka, sabaraha juta tahun neraka. Hese di pareumanana blambir mana nu bisa mareuman neraka. Beak jeung mobil-mobil berambir lah jeung supir berambir lah.
jeung nu boga blangdirna jeung bupati jeung gubernur anggeus kabeh moal bisa mareuman ka seuneun neraka mah boro-boro make blang heab lagi saudara tapi ku kecelak cai mata tengah peuting urang taqarrub jeung tadarru ka Gusti Allah tafakur pikiran dosa-dosa nu geus kaliwat ya Allah ya Rabb keur carita galakna Gusti Allah kejamna Gusti Allah jabarna Gusti Allah teh loba jelema nu ibadah tapi ku kasalahan nu saeutik geus didongengkeun jang nyeuhil bae kudu ka neraka Gusti komo abdi keur carita jabarna Allah keur carita maha galak jeung gagahna Gusti Allah datang ka urang teh nginget-nginget dosa nu baheula ya Allah ya Rabb ngongora abdi teh datang ka ayeuna dosa abdi teh numpuk nyundul meureunana sagala rupa aya di abdi geus boguh soal baheula sinden boguh baheula teh soal main gapleh teh geus lain main ade koprok lain main ade tukang anu diukna teh naon tah batur bapan marahen tajana mah nu diukna teh anu ngoprokeun naon ngaranna sia tolol ya digana kap sagala rupa aya eta urusan sogoir encan inget soal kabair Gusti komo di zaman ayeuna nu ngaran mabok hampir kabeh naudzubillah min zalik urusan perzinahan baheula mah di Jakarta di hotel atuh kuari mapan ngembrak di kawasan ya Allah ya Rabbi di kawasan ngembrak boga duit urang meuli teu boga duit ngeridit bisa bahkan lamun kadelena kos haji pendi mah make sorban bil barokah kan nyanan lagi tarolol teh coba ublag kuari goblok tah iya kabair urang inget-inget tengah peuting ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb lamun terus bae urang diinget-inget dosa diinget-inget neraka carana seperti eta urang mandi heula wudu salat terus saya orang perem taqarrub tadarru terus saya mikiran ya Allah ya Rabb Gusti langit tenang Gusti bumi gitu kene eusi langit eusi bumi sadayana nu Gusti di antara dadamelan Gusti teh abdi Gusti abdi teh meureunana ieu teh hamba Gusti makhluk Gusti pinuh ku dosa lantaran aya nafsu inget baheula Bapak moyang abdi Adam jeung ibu Hawa kagoda ku iblis ku nafsuna tapi paneta mah dihampura ku Gusti Gusti lamun abdi hajun teh dihampura ku Gusti kadeuleu ku urang neraka anu sakitu geus jutaan tahun ngagebrahna ngagolotrokna ku urang dibayangkeun di antara nu ngojai di neraka teh urang di antara nu ragrag dina jembatan Shiratal Mustaqim teh urang anu kurang dibayangkeun di handapna ruhak anu wahara jasa panas lamun di dunia urang neuleuh ruhak tanggal kayu kemudian dibeuleuh jadi ruhak urang kadinya geus ngerecek ieu mah geus jutaan tahun ya Allah gambarkeun urang teh seperti eta ngaguling ka dieu di kulub kabelah ditu aya kala tina seuneu bayongbong tina seuneu orai tina seuneu buaya tina seuneu anu eta teh bakal nyangkrem urang haju tuluy teu paeh-paeh bayangkeun kasalahan urang teh anu bakal dibersihan di neraka seperti eta lamun teu ngurucut cai mata coba bakal ngurucut cai mata urang ngecelak ya Allah ya tah cai mata nu ngecelak tengah peuting tobat ka Gusti Allah saeutik teh tapi niiskeun seuneu neraka nu jutaan tahun ya Allah ya Rabb mahalna cai mata urang heula ceurik os geus gigi we kunaon kunaon aduh naon sih itu jadi malah mau cai eta teh ngaranna tisu beak sakitu segundel beak sebenarnya saya kasih di naon si dosa apa naon lain kunaon SMS nata nu tata ina ku aing dikawin teh nolak sia aja segoblok dia deuk teu sedih kumaha aing geus korban motor
geus korban aing mah hugi sababaraha beuh pohara jasa ayo praktekkeun teh sampai di sini saja ambo atuh murag je jantung aing deuk teu ceurik kumaha cek cenah lalaki mana nun teu ceurik dikieukeun sia jasa goblok jasa urang mah ceurik urusan kos kitu kan sebenarnya baca dia mengaji kok sedih amat bangun ya Allah emang kunaon lah ngaranna ge meureunna hirup di dunia keren sedih lain maksudnya naon sugan be bisa nulungan moal sih mau bisa nulungan lain emang kumaha gitu masalahna atuh jelema mesen karung gua truk ajuk kuari teu dibayar aduh masya Allah tuh kan urusanna kos kitu bae ceurik teh urusanna dunia jeung dunia bae masya Allah kan sia kunaon sih ceurik batur mah diterima aing henteu aing geus jogok segala rupa teh diterima aing sia aja seceri urang urusan kos kitu masyaallah aing geus mere 50 juta yang diterima di PNS henteu sia aja goblok aing geus suka bumi neangan telu hingki ka aing teu jauh di urusan kos karan itu malulu ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh teu jauh urusan ada urang urusan karugian dunia ai kitu mah mah geus ditobatan eta dosa-dosa nu baheula keur ngora teh jeung Allah mah babari jeung Allah mah eta biasa bae lah bisa dajan ka neraka ge jemol kebeli sakedeung ye cak cenah mah neraka naon meureun eta ngomong kos kitu teh sacablakna subut goblok Gusti Allah doang Ka'ab bin Malik teu eureun-eureun ngeclak cai mata teh lantaran ngarasa dosa henteu milu ikut serta jeung Kangjeng Nabi dalam rangka liilai kalimatillah perang Tabuk tamada minta hampura ka Kangjeng ngabalieur boro-boro ngobrol salam nage geus teu ditarima aya senyum nage lain deui ieu ge tabasumna tabasum gobo non godob nyeri amat hate kabladieuna nanya aya eueuh model kula sahabat nu lain anu menta hampura ka Kangjeng teh ditarima aya saha apal tadi dapat apa Hilal bin Umayyah jeung Mirarah bin Rabi sarua itu akhirnya nyanda ngadatangan nu dua eta mana teu milu ka Tabuk henteu ceuk emang kunaon eta tuh permasalahan sarua sih jeung aing urusanna jadi geus kieu kumaha tuh entah hampura ka Kangjeng boro-boro ngampura ceuk teh salam ge teu dijawab sasalaman akur sih jeung aing jadi orang tiluan ieu sebenarnya mah jelema nu terasi aya instruksi dari ti Kangjeng wahai para sahabat dilarang ngobrol ka jelema nu tiluan teu meunang ngobrol jeung nu tiluan diancam ku Gusti Allah hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Mirarah bin Rabi ulah dibere ajar rarahi ulah dibere senyum ulah dibere obral-obral antapkeun nu tilu mah masyaallah nyerina luar biasa ngobrol teu bisa di lockdown aduh masya Allah akhirnya caririk duduhan mah teu pernah kemana-mana faktorna usiana manehanana geus rada aya umur tapi kan Ka'ab mah seorang budak ngora anu keur mejeuna gagah waringkas sagala aya di manehanana gagah aya di manehanana wawasan aya di manehanana sugih aya di manehanana deh make jeung aing kabita soal-soal urusan dunia hanjaka lain lamun sampaikan ka Kangjeng henteu dibere ku Gusti Allah narima hampura pi kumaha aing kaharep teureun-eureun ceri cara ricing di imah teu pernah keluar terutama nu dua ngan Ka'ab mah lantaran budak ngora masih keneh kalau kebutuhan ke pasar biasa. Instruksi selanjutnya cek Kangjeng Nabi di samping teu meunang ngobrol jeung sasaha asingkeun
ulah dibere budi panggil ku Kangjeng menghadap nutiluan teh menghadap aya naon deui Kangjeng ulah bergaul jeung pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan bikeun heula ka keluarga teu meunang manehna tual-tual ka pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan ancaman ti Gusti Allah jaba teu meunang obrol jeung nu sejen dilarang ngobrol jeung mana dua teu meunang keluyuran ka mana nomor katilu jeung pamajikan ge teu meunang bergaul beuki nyeri bae kan di imah mah aya pamajikan lumayan obrol jeung pamajikan kan urang teh bisa we curhat-curhat soal kariweus soal kesedih soal segala rupa ngaranna ge jeung pamajikan minimal atuh minta diurutan kan ke pamajikan mah pangurutankeun ieu atuh henteu urang nu diurutan atuh nyana diurutan ku urang kebelah dieuna atuh urang dipencetan ku nyana belah dituna mah nyana dipencetan ku urang beuki naik sudah pas malulu ya Allah ya Rabbi ta ieu kan teu beunang akhirna kan dibikeun ka keluargana sakumaha instruksi Kangjeng ulah teh keur di download lockdown teu beudang keluar teu beudang bergaul teu beudang ngobrol teu beudang ka mana instruksi terakhir pamajikan kudu diasingkeun heula surti keluarga ge apaleun pikumaheun kajadianana ieu teh ya Allah ieu teh geus 40 poe tambah setelah pamajikan titah diasingkeun menjadi 50 hari geus 50 poe teu bisa obrol-obrol teu bisa keluyuran dilarang bukan eueuh sahabat anu mere budi kabeh gunep catur teh nyaritakeun bongana wawasan aya di nyana gagah aya di nyana sugih aya di nyana tapi teu daek milu memperjuangkeun agama Allah tah balu karna teh model kos kaji beki sedih bae dedengean di sisi gigir loba Masya Allah karing sedih tina 40 poe tambah 50 poe tapi ketika Kangjeng nuju aya di bumi Umi Sulaim maka Kangjeng Nabi senyum-senyum sekitar jam 2:30 aya naon ya Rasulullah jelema nu tiluan teh dihampura ku Gusti Allah ngejat musuh cak manehna kula meunang henteu kaluar ya Rasulullah aya naon deuk kabejaan bahwa nu tiluan teh dihampura atuh eueuh masalah engke teh sabar ta subuh nya peuting-peuting ieu we ku bunga-bungana maksudna meureun mana teuing bungaheuna eta nu tilu dibere informasi seperti eta atuh ai daek mah teu naon cek Kangjeng Nabi ngan kebe nu nginaheun mata subuh teu kuat peuting keneh geus ngabejaan tah eta informasi langsung ti Gusti Allah nu turun ka Kangjeng Masya Allah bantak ieu ayatna wa 'ala thalathati alladziina khulifu ewata bagus Allah narima tobat ka jelema nu tiluan hiji Ka'ab bin Malik 2 Hilal bin Umayyah 3 Marar bin Rubai' eta teh alladzina khulifu nutiluan teh jelema anu diengkekeun ku Gusti Allah dipanderikeun tina ditarima tobatna waris setelah 50 hari diterima tobatna biqarinatin dengan tanda-tanda penerimaan langsung ka Gusti Rasulullah Gusti Rasulullah dibejakeun ka para sahabat maka 50 hari terkekang batin selama 50 hari salam teh dijawab ku Kang senyum-senyum benduk jeung jelema para sahabat nu lain teu meunang obrol-obrol lelempangan ka pasar teu meunang kebutuhan teu meunang da diancam nah
iya selama 40 hari teh ya seperti eta tambah pamajikan ge titah diasingkeun 10 hari jadi 50-an. Masya Allah nu tiluan eta nu diengkekeun tobatna padahal neuleuh sahabat muhajir neuleuh sahabat ansor nu lain neuleuh golongan-golongan nu 80 kitu 7 dihampura padahal di jerona teh tanda-tanda munafik tetep we dihampura kok ulama nu tiluan teh ieu henteu can waka diterima tobatna teh hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga terjadilah terasa bumi nu sakitu lega jeung luasna sempit terasa idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga sempit kanu tiluan teh bumi bimarahubat disertai dengan luasna bumi. Mungku orang dicaritakan benua na Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia sakil buana tapi terasa sempit bagi nutiluan lantaran itu dibere budi ku kangjeng. Urang bae urang atulah wakaku kangjeng heulanan ku pamajikan bae heulanan urang kadenge nyandung tadi nama henteu kuari kadenge nyana gubras gebris bae. Orang datang teh ka imam assalamualaikum lain dijawab lawang gebruk wah panglima aya di jero ieu geus lain deui rarasaan urang masyaallah eta lamun ku pamajikan geus dikitukan kumis segede tai leutik ka kumis terasa eueuh bae kumis teh sama sakali wah teu beres ieu imahna ngabangun urang pamajikan urang nu meulikeun mobil lagi urang anu nganapakan urang tapi ketika lawang digebrukeun masyaallah ieu dunia sempit ya Allah ya Rabb aduh pohara jasa mun hayang nyawa sempitna dunia nyandung sempit sia dunia kecuali cek nu kolot naga ulah rela jasa dicandung teh lantaran dedelean kula nyamal kebeli urang bakal balik ke akhirat sugan be kula amal-amal nu sejen mah teu boga suga we amal ngaridoan kakak nyandung ye ja bener sia aing teu salah kawin jeung sia masyaallah horenganan sia mah bangsa langit horeng ngan kitu ge ngomong doang moal aya tapi aya bae meureun hiji dua mah ieu mah lain ban kakarak SMS-an doang geus diblokir. Masyaallah eta anehnya ganjaran nu panggedena dicandung ketika dicandung eta surga geus muka bae iraha bae pae geus tinggal nyolonong bae ka surga geus teu kudu hese-hese ibadah awewe mah asal dicandung eta lawang surga anu 7 muka kabeh geus teu kudu hese-hese tapi tetep bae nyana bangun embung ka surga teh gitu. Tah inget teh bung emangna surga. Naon kitu deui cenah nyana teh. Amal-amal lu kudu ka surga nya lain dahan ngahelah kos kitu. Ya Allah, etalah manusia ketika diberi ganjaran gede kosnya. Kadanan cara Siti Rubaiyah Ahmad dianteur di ongkosan. Kakak lain bagian ngijilir aya ongkosna henteu aya tah dikula ieu dongeng doang masyaallah gari dah nu tiluan teh anu can dibere lawang tobat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi masih kene bendu sehingga terasa bumi nu sakieu luasna anu sakieu jembar jeung legana teh karasa sempit lantaran ka mana bae palaya juduna makanan yatmainuna ilaihi teu manggihan katentreman cicing di imah cicing di hareup cicing di tukang cicing di leuweung cicing di huma cicing di mana bae pelataran henteu ngarasa tentrem teu manggihan tempat pitentremeun jatan termatu lain di tempat kolbu muah Kangjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu
tentrem di jero penjara tentrem lain tempat ulah dikira istana nu sakitu megahna mobil nu sakitu mewahna haju jelemana tentrem can jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikanana tapi kesana eta ase nu sakitu poharana tetep kesana sebab salaki da tuani mileuk ka dieu pamajikan tuani mileuk ka dieu korenganan keur aya masalah eta pamajikan sa mobil bae ge kuat kangesan barang neuleuh jelema keur naik sepeda reman seserian goes bilang ketek deui ku pamajikanna tah ebrak ngaguling seserian keneh bae ngaguling ke jalan cai seserian keneh bae bandingkeun nu naik Mercy da geulis nya sugih asena ge sakumaha lain ase biasa ieu mah lamun dikarinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi neuli jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling masih seserian keneh bae lain terletak dina Mercy dina Baby Ben dina Lexus kolbu Masya Allah jelema naik mobil mewah bangun teh bangun kejem teh santri mah naik angkot seserian dek jalateun seserian nangtung sawareh mah deui hahaha kempes basi seserian keneh bae haju nyalateun teu kabagian sholawat seserian keneh bae mun hayang nyaho kolbu santri teh model kos itu ye di dunia keneh geus jadi sorga santri mah ya sia mah teu pernah jadi santri bego tanyakeun ka santri hees di mana bae nya mah di kamar sarak-sarak langsung ka majelis aya asa teu nyaho mayar nya mah teh ka masjid aya kipas wer hudah nasgol langsung begilian mayar ke hutan langsung kacai mandi teh jangan Masya Allah sholat baca sholawat eta lain sorga sih naon ye lamun hayang nyaho hate sorgawi santri nya nama aya awewe di doa ditarima deuk henteu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang teh ku hate ketika daekeun mah awewena aing mamang boga kok henteu aing mah Allah deh lah ngomong sia nya hate santri bagus gitu ketika didesek banyak nama lalagaan doang teu aya tamah variasi hirup doang seni hirup eueuh cenah mah eueuh pikiranana selalu ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi bae mantep Masya Allah mantep santri mah tinggalin berjamaah ceuri santri mana meureun geus budaya jaho indahna hirup ya santri beneran mun malih lagaan jam sabaraha bae nya mah hayang masak nu ngalarang jam hiji peuting lapar atuh langsung bae nyiuk sorangan ngisikan sorangan bae ngobrol deui nya mah kos nu teu masak teh kos kitu beres bae kalinya asak cek cenah teh laukna goreng tuh haju aya dah sia masak pesta nang di mana nyaon dulu itu tuh deh geus make aturan itu mah biasa aing atuh barang ieu daharna ge geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup moal nyaho nikmatna hirup wajan teuing nyana jadi bupati nyana jadi gubernur nyana jadi big boss nyana taruhlah jadi presiden kos presiden Jokowi kuari teu nyahoan jadi santri teu nyahoan moal nyaho indahna gitu maksudna ai Gus Dur makan santri nyahoan nya nama nyahoan tapi nu henteu pernah nyaho ka dunia santri tinggalin zaman ibaratnya keindahan dari santri nyana mah tuh deka masjid ben coklat be baju saha nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju atuh lain nu nyan tapi babaturan dilok marah deh dilok marah
sia make baju aing sacokot-cokot aja poek geus bae sugan marah sugan masya Allah tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta dahar jeung naon deui nya dia lain nu nyana Gusti Allah wadak lamun aya jelema pesantren haju betah geus anugerah pang gede-gedena tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teh mah kos kitu mah nipu santri pesantren asli nipu teh mah acuanana ge sakadar bisa ngaji sakadar bisa ilmu sakadar bisa kadituna jang urusan-urusan sugan bae jadi anu sugan bae jadi santri ieu mah henteu teu boga pikiran sia yang jadi naon tuh ulah mikiran jadi naon pokona ngaji bae ibadah sugan sia jadi kiai teu kumaha Allah bae sugan sia yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing aing mah sugan jadi mui teu hayang jadi RT teu hayang jadi kiai teu hayang ieu mah aing mah hayang ge pesantren ibadah masyaallah lempeng jasa teh budak engkeun aku masih lamun diwiji atuh Allah kana ayat tadi lagi aing teu mikir ana naon kaluar di dunia mantak ke mondok sia tolol bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing mah jadi wali sia maka karakos kitu lah kana wal kaharti dunia santri montok loba nu nanya ka kula soal-soal itu jadi mondok kan teh sih henteu geus henteu mah ulah ngobrol jeung aing ditu kecuali di mondok karak wae di bejaan mal ngarti saya dunia santri mah kajen kumaha hese santri buka bingung saya geus umur sabaraha aing 29 terus encan hayang kawin ya tuh encan aya takdir ti Allah atuh ai ke manggil eta takdir mah coba bahari kabeh ge geus ditulis di Lauhil Mahfuz ai datang ka kobong mah ngalamun nya ye Masya Allah kan lah ilah nu tuluan teh terasa sempit dunia nu sakil gana lantaran teu magihan katentreman goreng tentrem teh lain di imah gedong lain di mobil mewah lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus teu ngajamin duit numpuk miliaran teu ngajamin kana katenangan jiwa teu ngajamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa henteu katentraman aya di diri urang ieu urang kan poho ka problem-problem nu aya di mamana sup ka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang keur diajak ka sorga ngaran itu boga perasaan kaluar bae ngaji datang deui war asana di imah nu nagih geus araya ye Masya Allah bener bae barang datang ka imah ka angel amat sih ngaji go nu nagih can marah pamajikan geus marah teh pangedasa ngaji teh gegeran atuh emang kunaon tuh nagih aju ku lain aju pangeng ceuli kula ye gegeran lamun balik-balik lamun teu sakalian je pemajikan pinter amat sih udah tak iyalah urang teh keur diajak tenang tentrem nu hese ge gitu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun ngajan datang ka magrib sia nu ngeunaheun ya boga masalah mah di imahna teu bagihan di tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa ghaqat alaihim anfusuhum pekan lutiluan hati-hatena anpus teh jamatina nafsun anpus tapi di manaan ku Imam Jalal teh kulub anpus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulub kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas kurang majaz ngaji teh geus kitu ada mah paranti metakeun doang tah majaz berarti kan nah kolbu nu bingung cilok awak nu bingung kolbu lil ghammi wal wahsyah
lantaran aya bingung gersah teparuguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh datang ka Kangjeng teh ngabalieur ka Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi-instruksi nu sejen nyeri jasa qalbu teh daqat alaihim anfusuhum masyaallah hate tek sempit perasaan teh lantaran aya ghammi wal wahsah gersah jeung bingung qalbu jelema lamun urang ya urang ngeuli jelema bae asal kadeleuna kos kitu ieu keur bingung ngajeun hukuman kade awak nu mantak di dieu dibahasakeun awak wa daqat alaihim anfusuhum padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun na awak lantaran hikmah tina qalbu teh bakal kana awak jelema lamun qalbuna eukeul jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur mejehna gersah nyeri hate kababawa awak jeung beungeut teh mantep dibahasakeun awak jelema kancing bajuna salah imah ieu mah berak mal beres ka jeung kumaha make kopiah miring nah kos eleh main nih budak kajeun kumaha ka Jawa juga aing haju buuk dage geus teh di sisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebal deui kudu bakal grogol ieu budak kadel qalbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadena we perlente amat ieu kajeun kumaha ge rapih beh kopiahna mancrit beh masyaallah bajuna takwa orang merekna di merek takwa buatan Bandung kajian kuku lagi budak kerjembar tebak urang bener bae orang dek calon lurah nipu yuk penipu yuk kajian kuku calon lurah kan nggak bagus awaknya nanti weh kiai anu katipu ambalaya ku calon lurah dah kaditu na mungsrut kiaina batur nu calonnya anu mungsrut eta gara-garana kabawa ku dunia batur ulah kiai bae datang di calon DPR kiai ngadoakeun pan calon DPR teh calon penipu DPR teh pan calon pamalingan anu didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyana emang kiai teh lo ngadoakeun tah rahasia aing goblok nyana gede atuh lain deui merena toh dasar kiai aya nasib kiai matak Allah ngutuk sia ngadoakeun calon DPR tolol cak Allah bagian sia mah lain kos kitu bagian sia mah ngaji kain sia aduh itu pamalingan berarti kan kiai ngadoakeun pamalingan mana DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli dunungan baheula ulah suka juga singgung baheula tah mah wallahu a'lam aing mah teu nyaho tah mah carita baheula kolot aing cerita kolot aing teh mah kuari mah geus nyaho sorangan aing ge aya sih nu kitu mah urang suka jukos kitu aya nu kitu marenganan aya lah hiji wae marengan sok kitu jelas yang ngomong di negara demokrasi mah geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh yeuh mun hayang sasakalana mah ngajar aing ngomong teh ceknya nanti sok sangeunah-ngeunahna yeuh diurut heula ku aing bakal heueuh sia ge nu mantak ieu nagara teh embung dijadikeun negara Quran lantaran hese jang maling tuh pertamana tah globalna beh lah nu mantak sepakat di negara teh negara demokrasi anu baheula teh sabada da Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat
ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai didinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk membangun bangsa jeung negara tapi dianggapna geus keluar ti aturan didinya selesai dilanjut ku Utsmaniyah kitu atuh sejarahna di Utsmaniyah dioyak-oyak teh supaya eueuh teh naon teh permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese dioyak-oyak berhasillah dengan Mustafa Kamal maka sejarahna tumbang ti harita jadilah dunia demokrasi laluasa kamu laluasa jang naon cenah kieu pokona melaluasa laluasa jang naon laluasa baik saya mau nyaho dewan kiai hebat jadi lurah ulah bakal jadi presiden ulah bakal jadi gubernur ulah bakal jadi bupati jadi lurah baheulanan kiai hebat jadi lurah kiai hebat jadi lurah denge ku sia ku ceuli heulanan deleuk kakiayanana siapa barangkali aja ngomongnya bangunnya siapa tuh percaya ke aing tuh deleukeun Gus nah ieu mah sekedar nyaho bae heulana nu mantak kula sok ngomong dah DPR mah ulu teu maling kabeh dah so amat sejarah nu yang dibuka sih ye parang sana kajen urusannya anak mudah-mudahan diampura baik ku Gusti Allah ge jadi bupati lagi jadi gubernur jadi DPR lagi pan kakak urang dulur urang bapak urang manya urang ka sorga nya kana neraka ge tuh ulah tetep bae urang mah ka sorga nya kana neraka sia ngomong sok macam-macam lamun teh jujur bisa jujur mah di mana bae dagang teu jahat kabeh itu kan tanin teu bener kabeh aya bae nu beneran ja ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang malai deui jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern as-supendiyah al-jahannamiyah teh ieu teh lain deuk nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan haju sadar nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta nu bahaya tapi urang salah tapi haju sadar heuh sabarang aja horeganan barang di tempat mata hate mah hese dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah hese tah hayang sadar seperti eta ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu nu sadar anu cai mata ngeclak nu sakeclak cai mata teh bakal niiskeun neraka bayangkeun ku masyaallah sejarah lain lalagaan Pak yehehe poha teu kudu make ember-emberan teu kudu make kudu semprot eta di naon ngaranna blangbil teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngeclak ti peuting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah masyaallah itu jang contoh teu daqat alaihim anfusuhum hate teh sempit lantaran encan ditarima tobat wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi ku sempit-sempitna dunia nu sakieu legana terasa sempit ku sempit-sempitna qalbu lantaran can ditarima tobatna terasa kadi hese kadi tu hese akhirna boga kayakinan ieu teh aing teh salah kasalahan ieu bakal jadi siksa horenganan timbul ti Gusti Allah siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah atuh boga kayakinan alamal jaa jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah deuk ka mana tuh urang ngungsi teh janu boga nage Gusti Allah
neraka nu Gusti siksa nu Gusti nu bakal nyalametkeun teh Gusti mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi walti Gusti Allah boga kayakinan teh nu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah dikallahkeun teh kabeh aya-aya bae deui aya-aya bae gangguan saat sempit saat rupa saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur bejeuna kesulitan aya surat Yahudi suratna di jerona anjeun teh keur diancam ku Rasul anjeun teh keur di lockdown anjeun teh geus teu aya kalaluasan geus maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta hayu ka dieu ka aing endeu kumaha coba tapi ka begitu maca surat ieu sia setan sia disoekeun dengan setan sia ngeganggu buat aing deuk ka Allah sia hebatna ka eta surat panyeun ngeunaheun maneh teh keur dibenduan maneh teh kuari teh teu meunang ngobrol maneh teh geus teu meunang ka mamana ayeuna pamajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh mari ngora keneh wawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon yeuh geus dibere fasilitas lamun urang ngolosot urang mah ka dieu ngolosot tapi ka begitu dibaca setan doang set rajit teu perlu aing ngokos kieu aing mah hayang ge dibere senang hati jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi tanda Allah ridhoeun ka aing disoek-soek Masya Allah karim ya Allah hebatna qalbu Ka'ab mentak wazannu alla malja illa minallahi la ilaih boga kayakinan nu tiluan teh wejang ngungsi jeung wejang nyalindung ti Gusti Allah tina siksa Allah tina ancaman Allah illa ilai kecuali ka Allah dikawalkeun ti harita panggil ku Kangjeng begitu geus pasrah total langsung dipanggil ku Kangjeng Kangjeng panggil geus senyum-senyum Masya Allah kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat Masya Allah geus bungahna ieu dunia lega deui dunia lega kamari mah sempit dunia dedeleuan ge aya 2 meter mah meureun kuari mah lega Masya Allah kos urang nyandung haju nu kolot ridho dunia legana luar biasa ngeunaheun dunia tiis Ka'ab Masya Allah mentak summataba alaihim Allah narima kana tobatna nu tiluan geus katingali ku Ka'ab jeung rekan nuduan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh Masya Allah nu kamari mah cerik teh cerik sedih lantaran pinuh ku kasalahan ku ari mah cerik namangan cerik bunga tuh urang kan geus kitu datang dulur urang ti Mekah dararatang ka deuleu anak urang ka deuleu mamang urang turun di kapal salamet urang geus cerik Masya Allah komo nu pamajikanna ka Mekah mah salakina ditinggalkeun 40 poe tabang geus pohara jasa atuh seserianan ge seserian bari cai mataan Masya Allah manjing kok cerik si bunga jasa bunga tuh kunaon tuh salametnya maksudna kumaha sih lah maksudna mah rahasia pribadi bunga ya Allah tetapi Imam Jalal ngajelaskeun horenganan wafaqahum litaubat mahal bisana tobat teh dibere taufik ku Gusti Allah wafaqahum horenganan urang bisa ngaji ka dieu ge lain urang nang Allah
nutiluan dia bisa tobat datang ke digodaku ieu ku itu deuk dibere fasilitas ku raja Yahudi tetep bae ka Allah. Nah ieu teh eta dibere taufik ku Gusti Allah bisa ka Allah teh nang taufik ku Gusti Allah ti Gusti Allah. Mantap ketika orang ngarasakeun ilmu teh nu aing nang aing moal barokah boga ilmu. Harta teh nu aing janang neangan aing moal jamuga hirup. Nu Allah. Ana ilmu wa illa fala ilmalak cakus ya Allah. Ana basaruk wa illa fala basaruk. Ana samuk wa illa fala samalak. Nu aing kabeh kok di aku sia. Teu di aku urang-urang. Saki ayana Gusti abdi mah teh dek ngahadam teh ka Gusti be aya titipan ilmu ti Gusti nyanggakeun sagala-galana. Henteu diojol sia ku amplop teu perlu amplop loba di mah. Eusina Gusti. Tah eta tololna ki Pudoli tah. Aduh masyaallah. Keur ieu tah mah kuari mah. Siapa sok aju hasud kita tuh teu kuari. Tah nya Masya Allah nang Allah orang bisa nak daek ngaji teh nang ngadaikeun Allah bisa nak orang maca kitab nang Gusti Allah waffaqahum orang bisa salat lain orang nang Gusti Allah orang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah kuari loba di antara orang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah loba nu sugih tapi henteu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak di poe Minggu teh mobil aya, duit aya, fasilitas berbagai aya, edan ka puncak teh dibere taufik kan. Ente makan sakit teu boga duit keur sararusak ka dieu. Emang teu boga duit ieu. Nya ge pagon boga duit. Emang taufekna diberena keur teu boga duit. Teu kitulah eta keur carita bae teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui. Beuh, wajah tukang neangan duit ya gitu. Nah itu kadele kan duit di mana bae kanyahoan nu pamajikan dihandapkeun ka surga kanyahoan ieu ngaranna tukang neangan duit ngaranna. Nah akhirna manehna ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang dibere taufik ku Gusti akhirna sumata alaihim Allah narima tobatna jadi bere taufik geus kulantaran dibere taufik tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah dibere taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah dibere taufik atuh daek tobat lagi luhur ieu mah ye berarti geus luhur sabarna mah tingkatan luhur sebab ieu mah tingkatan sahabat ai jang urang mah sabarna mah kasyariatkeun ieu mah geus lain. Mantap lamun urang maca tak oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu. Berarti geus tuh pagawean urangan nang Allah kabeh. Luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab keur dicaritakeun sahabat. Sahabatna geus anga hakikat. Lamun ti awal we lain kos kieu ye Imam Jalal nafsiranana ku hebat. Waffaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh. Nya bisa cerik nang Allah. Nyana bisa takarrub ka Gusti Allah nang Allah, nyana bisa nemah nang Allah, nyana bisa tobat nang Allah. Nang urangan luhur kan berarti kan al-afal kulluha minallah asli. Nah, supaya tararobat ja emang dibere taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sayangnya Gusti Allah Allah atau emang statusna at-tawwabur rahim maha nerima tobat rahim maha nyaah jeung deudeuh urang ieu nu mantap kalarumpul di dieu teh ieu teh aya teh ka deudeuh Allah keur disorotkeun ka urang Rahim Allah menayang nyaho mah sorot ka urang gas ulah mikiran warung ulah mikiran segala rupa aya gara ngaji rahim Allah sehingga orang poho segala problem poho segala kasus poho segala rupa nu aya di imah poho itu rahim Allah set jaheuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah sia tah mah tuduh saja mah henteu masyaallah jangan rahim Allah. Coba orang tipe tingkat urutan ialah Kaab. Coba orang tuh takarrub ka Gusti Allah mahal.
bisa diuk kurang tengah beting di kamar ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh orang ihak-ihakan tuh kadek kayak ku pamajikan boga masalah naon salakinya tuh kan tuh aja pamajikan di diuk di sisi nana cerik sarua cek salakina kon cerik ya nanya neng konan cerik neuleuh kagak cerik kalau mah partisipasi bae ya aya cerik partisipasi tolol siapa teh lalakon kula ku bogo-bogona jeung cintana ka kakak cerik kula milu cerik kakak cerik kula ge milu cerik kula mah mokoneung nuturkeun kakak we nembongkeun cinta kula ka kakak be Masya Allah jadi toel kula geus ning kula cerik diragap kurang teu make kutang nah waduh tina tobat jadi lain deui urusanna sia mah heran dibajak kos kitu teh tarolol kabeh ge la iyalah ya ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna turunlah ayat wa 'alas salasati maka tercantumlah dina Bukhari panjang lamun urang maca tentang cerita Ka'ab diterima tobat Ka'ab tertulis asli di Bukhari Masya Allah panjang kene ceritana sampaikan kan nyaritakan tentang keistimewaan Ka'ab termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf termasuk di jerona ayah sababaraha sahabat Tolha nah iyalah keistimewaan Ka'ab datang ke akhirna Ka'ab bebeakan aku mah datang ka Kangjeng Rasul Gusti abdi hiji ka bunga iwal ti ditarima abdi deuk nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah cek Kangjeng Nabi mana aya timbul ti kaula ti Allah abdi teh kaperhatikeun ku Gusti Allah jadi diakhirkeunana abdi teh teh horeng sebuah perhatian lain deuk kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeunana teh abdi batur mah geus tiah baheula ti heula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian geus ana kos kitu Gusti abdi teh boga kakayaan nu sakieu lobana hendak dipasrahkeun ka Gusti mangga dibikeun kabeh jang kepentingan agama syiar agama mangga ulah ceuk Kangjeng tenang heula Ka'ab tenang heula kayak urang atur henteu datang ka deuleu eta dunia sama sekali ku bungah-bungahna diperhatikan ku Gusti Allah datang ka dipasrahkeun ka kan sadayana hirup di dunia jang naon atuh ieu teh dunia sakieu lobana teh itu beuridanan mun abdi paeh teh mun sakadar dibagi-bagi geus dikagustikeun kabeh mangga gitu mang abdi mah geus teu nyesakeun sadeuk teh ulah kitu cek urang atur engke urang atur tah kahebatan Ka'ab teh bari dempo Kangjeng teh kaluhur Masya Allah keur digupayan ku bidadari ya Allah ya Rob batur mangga seperti itu itu urang teh kan kasorot ku rahim Allah Tawwabur Rahim lamun lain kasorot ku rahim Allah jamual daek urang tah wayana geura pasrahkeun ieu harta tuh kan masalah cenah kiai kumpulkeun haju jangkula toh nah iyalah keur carita batur kenemahanana batur kapasrahanana sampaikan ka seperti eta panjang kene dongeng asli nama ieu mangan sakadar patali jeung ayat kepasrahan anu luar biasa sehingga bunga anu tatadina bunga anu tatadina cerik teh ieu teh cerik itu daun ka ditu ditarima tobat horeg rahasiana bakal nyaritakeun Kangjeng sakeclak cai mata mareuman neraka rahasiana eta di samping eta geus diterima cerik nu kadua cerik anu buah luar biasa ku bunga-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah harta kabeh dipasrahkeun ngan ku Kangjeng ke urang atur lain kitu carana supaya rapi ya Allah ya Rabb innallaha huwat tawwabur rahim mudah-mudahan urang kabehan bisa dibere daek tobat ka Gusti Allah
batur ke tobat urang ka Gusti Allah sehingga Allah narima kana tobat urang kasorot ku rahimna Allah sehingga urang aya dina ridho Allah urang maot pamajikan maot keluarga urang maot